Baru dak tinggal ya kalakuan jelema burung ya tingali. Sharekeun video aing anjing. Eta Dedi Mulyadi ya oh. Nyaram ke angkot ulah jalanan 2 poe dibere sira saurang 500.000. Aing mah teu kabere dina kabere lagi anjing ku aing mau dibawa moal anjing. Legegnya aing ngabangus siga nu heueuh, tapi jadi kieu ya tingali ya. Kira tuh pada dia pada manggil api ya. Tapi lain rek minta duit pada dia rek curhat ya teh pada dia. Aduh. Rek curhat tentang indung ya teh aduh pada dia. Tuh nya cek aing oge naon. Minta dipanggil, minta dibere duit. Sanajan alasan lain rek minta duit cenah rek curhat masalah indung cenah. Da indungna geus 5 tahun gering teu cager-cager. Nya maneh atuh sebagai anak yang berbakti atuh usaha kumaha carana ame indung maneh cager. Nah, curhat ka Pak Dedi ka gubernur. Anjing caper pisan sama hirup teh. Terus lanjut ke dia tah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Dedi, ya abdi dongkap ka bumi Pak Dedi, abdi ayeuna nuju di panggilan bumi Pak Dedi. Wawanianana nyamperkeun ke KDM saking kubutuhna duit, lain rek minta hampura, rek butuh duit apa? Rek minta duit, rek kumaha ge alasana, tapi carana salahnya mimitina. Anjing-anjing kumaha tuh ngomong, "Duh, sia, abong jelema teh nyakola nya." Tingali gitu. Keur mah indung gering tapi kelakuan kawas. Aduh, greget sumpah aing bener. Geus loba nu kieu geus tong ditaekeun lah. Ieu mah ku urang we mah hayang ngabahasa eutik tapi geus tong ditaekeun lah. Nya